Halo guys, anu aramang di Kuningan ya, mararane nu amang di Kuningan, anu khususna di Windu Haji, tong poho mampir ka Baso Mas Moncar, anu tempatna di Jalan Sudirman, Desa Windu Haji. anu ngadamelna teteh cantik, mampirnya enak kok. Ya Allah, motor uing ke mana? Ya Allah, motor uing ke mana? Tadi penjaya di dia. Coba kita tangannya lah. Nah, ada di dia. Ya ono ngatekeun si Intan kok belum. Eta samperkeun. Mang. Hei, si Intan geus tadi diantarkeun kan di Ka Kota Kuningan, dagang apa kumaha itu nah. dagang bakso di Windu Haji, Basona honorana. bakso Moncar, Belandi. kanan jalan lah. Kanan jalan no. Oh, No. siap bang. Oke. Ganggu bae budak teh nya. Mang, basa motor Belandi. Tinggal lurus bae Kang. Kayak di pinggir jalan aya. Jauh kan itu. Caket deui. Oh, nunya. Oh. Nunya Mang. Oh, budak. Bakat. Ayo itu kan basa moncar ada sade. Aja na pinggir jalan. Oh, meren. Aing samperkeun. Nyanggu samperkeun bae aing serindu pisan ka si Intan. Ayolah gaskeun. Ayo langsung ke jero. Ka jero piatu. Bukan apa sih Intan ho. Ayo. Mang, male. Mang, male. Male si Intan. Kuan si Intan baso, meuli-meuli si Intan. Oh, poho aing. Aing kangen pisan ka si Intan. Ada rindu yang harus kuungkapkan. Mangga angkasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cap Yudi. Aya naon? Ayo nganterkeun babaturan cenah hayang pajal jeung si Intan. Oh, mangga tuh kalebat. Nya. Tan. Kak, enon Pak. Iya, aya rencangan di lembur. Saha Pak? Cap Yudi sareng Cap Sade. Cek naraon cenah ka dari yeu. Atuh keluar heula. Naon marane ka dari yeu? Tan, ieu urang nganter si ieu si Sade. Di lembur jadi budak teh ngagorowokan bae nyebut aran Intan gitu siga kaedanan di budak mah ulang tarik bae. Naon maksud maneh Sade? Urang teh bogo ka Intan.
Maksudnya teh jauh di Jugjug, anggang di Teang Tek nanyakeun Intan. Kira-kira Intan kumaha? Bogoh teu Kak? Hah? Itu salah denge. Banget goreng patut, pagawean nganggur, kagak belut eueuh. Naon we dibanggakeun ti maneh? Ceh, ulah kitu Intan. Masih goreng-goreng ge, boa ieu niatna hade. Barina ge mikir, maneh jeung urang teh beda jauh. Urang mah geulis, maneh mah kuleu. Tan, ulah kitu nya ada goreng ke babaturan aing. Ulah kitu teh ngahinana, ajaan teuing dewek mah. Geus gandeng age balik ka ditu. Age cuma balik pada aing kicarana mah teu kuat teh. Keheu lah. Nuhun Tan kumaha ditarima. Ya Allah, keur mah teh aing mendung tambah hujan pisan. Ayo hadiah sama motor. Semangat, apa main ayah ke? Awas. Ayo naik. Nyerangkeun nun. Alhamdulillah ayeuna mah teu panggil budak duanya. Budak dua nu mana, Kak? Eta nu sok duaan bae jiga ban motor. Ciri-cirinya kumaha? Pokona mah sok duaan bae. Lamun panggil awewe pasti digodaan. Mun panggil lalaki mun teu diledek pasti dipalak. Ih, sieun atunya. Mohon Neng, hayang nobatkeun budak dua eta teh sepisan. Boy, mana nipu ka urang cenah yang Siska keur meser sat teh geuning teu dek datang. Gusti, ieu budak. Cuman budakna permanen. Aris eta teh kunaon geuning bisa budak gitu sih? Eta teh kieu Neng carita nama. Si Im teh pan ke nyandak adukan jeung cohor teh. Terus? Nah, si Im teh kan mikeun adukan ka luhurnya. Lantaran berat jadi si Im teh labuh. Tah adukan teh asup kana ceulina. Berarti celana kancer ya? Nyakit. Ibarat pisan si Awa. Aduh. Tapi bener sih, setiap jelema pasti gaduh kekurangan. Bener Neng, tapi alhamdulillah ama teu gaduh kakurangan. Bener, Nah, bener atuh, pantes aya nu ngisi kakurangan aa. Saha, Neng Ayu. Wah, si gitu bae. Pas sore ya. Ayo kuy mah. Mana biasa ngajajakeun. Oh, biasa. Panyokotkeun motor. Panyokotkeun motor. Jeung naon? Nganterkeun Neng Ayu. Oh, nganterin Neng Ayu. Oh, kelar tuh daguan. Nyokot motor heula. Parah. Neng, enggal naik. Pan Neng Ayu mah jeung urang. Ya kurang bae urang aya nyawa imahna. Cai Neng Ayu jeung urang. Ih, ayeuna paling aboy. Tuh, dengekeun. Nos. Enggal Neng. Payon. Mang, nuhun Mang. Nyala, sami-sami. Age sadaya si kacan kudu bogan. Age. Alhamdulillah ya Allah, matur baik ya Allah, alhamdulillah, syukur ya Allah. Kajerukeun ya, si aya maling. Assalamualaikum. Sare. Ayo balik lo ganti baju. Mana sih bego? Oh, tungguan beli saung ke, tungguan. Ya Allah,
Kieu-kieu teuing nasib ari jadi jama teu boga. Kolot kari sabelah, kari indung bae. Naon salah aing? Tapi hati aing inget bae ka si Neng Intan. Bala mun jadi jama bener mah Neng Intan daekeun ka aing. Urang teh beda jauh, orang mah geulis mana mah kuleuh. Sabar Sade. Ya, aing menang kopi. Menang kopi di mana? Biasa. Sabar ya namanya. Hirupna perih. Nu penting mah urang usaha. Tapi da kumaha? Aing asa bogo bae ka Neng Intan. Nu pamanehna ambek asa beuki geulis bae. Aing jadi keeng. Nempo carita kisah cintanya neh. Si sini tolak aing tanya neh. Lalaki epes meer. Lalaki mau ditolak teh biasa, diterima alhamdulillah. Lain dek. Nasibnya neh nu menang kanyeri asa ka diri aing. Pokoknya ulah putus asa, ari tacan putul hitut mah. Saung ieu nu jadi saksi urang duaan keur tunggara hate. Nya mun kata-kata ting dia teu keren amat. Gandeng lah. Aya budak. Cong heureun, Bu. Ayo atuh. Tanpa bete age. Ki, dia teh berapa susuan bede. Ayo tuh, tunjukan aku mah. Pas aku perpelan baik. Ayo tuh. Ayo. Ini lang layangan aja menang